Pak. Nager Pak. Sabar. Ini ngesaten dulu taraweh mana? Taraweh. Wah, urang teh nampo tadi di lobang tadi masjid. Ada orang di Masjid Kulon itu. Oh. Bisanya taraweh. Bisa tuh Pak ngahina. Bisa orang seumur-umur kekarak menurut taraweh. Tupan kok aing mananya sok teh pada kakara. Bisa enggak? Di situ bisa. Enggak bisa, Pak. Aing ngaran kakara mapan bisi itu apal tata carana taraweh. Bisa hafal, Pak. Bisi kawas bebaturan urang baheula Salah. bermorak. Pernah kejadian taraweh gitu. Pan urang baheula boga bebaturan Cina. Tak kawin ka anak Pak Amin. Kawinna teh gitu. Tapi manehna teh jadi mualaf. Oh, pindah agama. Pindah jadi mualaf. Gitu. Tah pas milu tarawehan gitunya. Perencan diajarkeun tata carana. Ai manehna hayang kapake ku mitoha. Ajakan ka urang teh cong taraweh. Bet hayu si urang teh. Ring lain caritana teh taraweh we. Langsungna teh tukangan imam, tukangan mitohana eta. Dihareup si Liong Patuek teh ngaranna teh pan si Liong ngaranna teh Liong Patuek. Ngaran Cina pan Liong Patuek. Tak kadieuna mah diganti ngaranna teh. Jadi naon? Diganti apaan geus jadi mualaf. Dicopot tina Liong Patuek. Ai Liong teh pan orai. Tak ai Patu teh pan ngahakan. Patu teh hakan hatina teh. Ai teh pancet. Jadi Orai ngahakan pancet. Oh gua caritakeunana mah. Urang heunya tarawehan. Tak ai keur pas amin gitunya. Manehna mah lain amin ieu. naon atuh? Lamun teu enakeun ai amin mah bapakna, mitohana. Batur mah amin, ieu mah kalah abah. Nyaan. Eta mah dongeng nya. Tah, da urang mah pan cicing tukangeunana. Ku aing teh ditoel. Maksud urang mah digenggerehkeun ku urang teh ditoel bujurna. Nah, atuh eta manehna kalah noel deui ka imam. Marukanana meureun ari tarawehan teh kitu. Lain kubah amin apa teh pan dijajak manehna teh. Ngecongkang. Nah, pan eta marukna deui manehna teh ngajajak deui bae ka aing. Kan kejadian kitu. Berat balah. Abah Mah dongeng ngomong lah berlakunya gitu. Cerita keur ngorak baheula. Gitu. Pan urang nyobat pisan jeung si Liong teh eta teh. Balad Urang sok digawe pan di manehna. Milu kana bangunan kana sagala dituna proyek. Tak pengalaman urang eta nepi ka kawin jeung binana ge kitu eta teh. Oh dina Mimiti nama keur digawe. gawe. Binana pan keur sok dagang. Sok dagang mie ayam pecel nih deket kana pagawean urang. Tak kali gane urang teh hiji bangsanya katakol curug. Keur digawe teh katakol ku baru. Gitu. Deket ka warung kadinya menta tulung ka warung. Baheula madani dicampe sok waras kitu teh. Oh, itu kanya geus baruh ieu teh. Curug teh gede kanya getih hubungan. Ka warung mah urang teh. Neng biasa keur zaman hari tak main teh. Neng cinta bapak aya. Bade naon di? Cuk binana teh. Ieu cinta kageprek hoyong panglandonganeun. Hoyong di landongan cinta abah yang dijampe. Wah bapakna teh, si abahna teh. Cuk binana teh harita. Cenah anu biasa mah ngalandonganana cenah pun bapak mah nu kitu mah cenah dicolokkeun be cenah. Kana bujur muning. Tuh
cenah kandangna dipalih tonggo cenah cek manehna teh. Nah heueuh cek urang teh euy. Lah meureun heueuh cek urang teh piraku ngawadul. Tingki ka tonggo aing teh. Belewak we curug teh ku aing teh colokeun kana bujur munding. Heueuh tiis we. Teu nyautan ieu cager. Oh, selang waktu meureun deui nya. Tah. Geus ek ngarapihkeun eta pagawean proyek. Geus reup-reupan geus ek poek. Kageprek deui eta aing curug. Anu we dikeprekan? Aduh, ceun teh ieu aing. Geus aya-aya wae. Datang deui urang teh ka warung Binanai teh ka dinya. Ini ngomong keprek-prek deui cing teh neng. Gitu. Da geus poek ceng, geus magrib leuwih. Atuh zaman hari teh macan aya listrik. Atuh kumaha cenah Kang cenah ka urang teh kitu. Atuh cing teh punten panganturkeun hayu cing teh ka kandang cuang colokeun deui kana bujur munding. Caritana teh nyeungot oncor manehna teh geuning. Ngantur urang pandeuri heueuh teu poek. Sacaang-caang ku oncor teu kadeuleu. Bunga dongok di kandang teh. Da teu kadeuleu atuh ceng. Cek manehna teh. Cenah Kang, cenah eta mah sanes bujur munding. Manehna teh. Gitu. Nyolokna lepat eta mah sanes bujur munding cenah cek manehna teh. Nyolok mana tuh Abah? Cek urang teh kajeun da ieu galin curug ieu cek urang teh. Bener itu. Anu kita kawinan da panggil ku bapakna. Sakalahan teh. Cek urang teh kajeun da lain curug ieu. Cek urang teh. Curug sejen anu ya. Dongeng eta mah. Geus mah ya ulah kalah cerita air ka girang ya. Nah atuh dah. Eta pan eta mah carita urang barentos. Iya maksud urang ka dieu mah teh da lain ka Bandungan carita urang tanya ka Abah teh ya ka dieu teh. Nanyakeun naon? Padahal ya urang teh boga duit kelompok. Loba tuh duit. Boga duit kelompok 8 juta. Loba duitna teh nominalna mah. Kabehna. Kabehna teh. Ngan dibawa si duitna teh dibawa kabur Ku saha? ku babaturan-babaturanna urang, ku babaturan si Asep. Babaturan ku babat. Sing Sing jelas atuh. urang kan jadi pabelit ya gara-gara duit ya. Duit Urang 8 juta. cenah duit kelompok. Duit kelompok bah tuh. Terus Dibawa kabur ku babaturan si Asep. maneh wabuh. Wabuh ka si Asep nama. Kan ituna. Henteu. Oh jadi buron si ituna. Mau kabur. Terus maksudna Itu mahnya ka Abah tanya kalau di mana laratana. eta ciri-cirina kumaha jalmana? Ciri-cirina teman apa mau nanyakeun ke Abah mentak Abah ciri-cirina. Da urang mah teu wawuh kan itu nama. Tapi lamun bawa heula mah jalmana ka dieu urang pasti apal ciri-cirina meureun. Kalau di bawah heula mana nyinaon kudu ka Abah heula. Jadi waktu euy. Nah dibawa mawana ti mana? Teangan. Kudu neangan atuh. Pan sok di mana laratana mantak nanyakeun ke Abah. Cing sugan ingat eta inditna poe naon kira-kira? Poe Kemis. Kemis naon Sep? Kemis manis atau kemis naon? Teu nyaho atuh. Da urang mah ngasaan poe. Kemis tingkah. Duh eta ieu teh aing nu lieur atawa maneh nu lieur? Kemis manis teh maksudna pan ku urang teh kudu diitung dina paririmbon. Aya manis, paing pon wage. Gitu. Ngising di kebon cabe. Ayeuna teh zaman teh keur ninggang dina cabe keur pararanas ayeuna teh keur sagala hararese. Keur tereh emosian. Tapi mah Gitu, bener. keur zaman kitu ayeuna teh. Geus rek kieu ceuk urang mah ayeuna mah. Kumaha bahasa urang? Pituduh ti urang mah. Tah lamun ayeuna diteangan teu kapanggih, teangan isu.
isuk teu kapanggih isukna isukna teu kapanggih minggu hareup kapanggih minggu hareup bulan hareup kitu we saterusna ngan maneh mimiti rek neanganna maneh kudu indit ke belah kaler heula kaler jangan kumaneh ke belah kaler tah lamun eueuh di kaler indit ka kidul jangan di belah kidul eueuh di kidul ka kulon eueuh di kulon ka wetan gitu bagi kieu mah bagi jelas Pak neangan teh enteng tereh geura ge tereh Pak heeh geus kudu ka kulon ka kidul ka wetan mah nya beuki tereh wae urang kieu tereh lieur mun 50 tahun deui kapanggihna ge eta mah nanya ke begitu akhirnya tuh apa-apa